Sampurasun tepang deui kanggo sadayana utami anu mika dedeuh tur mika memet ngalangkungan channel kamemet urang sadayana Megas Pasundan dina acara Dongeng Sunda ngeraskeun hancagarapan dina jejer carios Juri Karuhun episode Balebak Wanci Janari hasil karangan Kang Yuda Karana garapan simkuring Mang Acil Gentra Suara tepang dina bagian anu ka-11 kumaha lajengna ieu jejer carios sumangga urang sami titena. Wanci geus meujeuhna wanci lohor tapi kaayaan katingali angkeup lir saumpamana anu negeskeun ngeunaan kaayaan hate rahayat di eta lembur bumbulang anu harita keur aya dina kaayaan bancang pakewu dina nyang hareupan sarentetan kejadian anu mungguh kacida pi kahariwangeunana. Teu kaliwat oge juragan karsa anu harita teh keur kabeneran leureuh dina sarengsena ngabewarakeun ka sakumna masyarakat lembur ngeunaan naon wae anu sakuduna disiapkeun jeung naon rupa anu sakuduna disayagakeun ti anggalna. Nya intina mah naon deui salianti pikeun nyegah supaya rentetan kejadian atawa bancang pakewu anu salila ieu kejadian teh meureun saeutik henteuna bisa dikurangan atuh syukur-syukur lamun sakirana bakal bisa dicegah ku ayana urang khususna anu aya di lembur bumbulang caringcing pageuh kancing saringset pageuh ikat. Tapi lain ngan saukur eta wungkul anu harita ngajadikeun pikiran jeung hate juragan karsa bingung teu manggih tungtung jeung hariwang anu kacida bangetna. Kusabab balukar tina eta kejadian komo ti saprakna Marni Arum tetela aya nu ngiwat mah ngajadikeun garwa pupuhu lembur ogenan antukna mah nepikeun ka gering parna. Malah ubat lembur mah anu mangrupa akar-akaran oge jeung bebeutian unggal poe ge teu pernah kaliwat diubarkeun jeung diinungkeun ka manehanana. Tapi kejadian eta lain kalah kacageun. Anu aya mah malah beuki ngahariwangkeun jeung ngahariwangkeun we ti poe ka poe teh. Kumaha ieu kira-kirana anu kudu dilakukeun ku kuring ayeuna Kang? Nya meureun ayeuna kudu jadi bahan pamikiran urang teh lain ngan saukur kasalametan di lemur ieu wungkul. Tapi leuwih ti eta urang ogenan kudu nyumpunan kana kahayang ki lurah ngeunaan kaayaan garwana anu teu damang wales. Cek juragan karsa harita teh dina hiji mangsa ngobrolkeun kaayaan hatena ka Ki Daroji anu salaku dulur pangkolotna pikeun manehanana. Ceuk ulama anjeun teu kudu salampang atawa hariwang jadi urang kudu percaya ka si Sukmara anu ayeuna keur milapah pikeun nepungan guru urang nyaetana Mbah Inten. Emal Ki Daroji Ya syukur-syukur lamun manehna bisa dibawa ka dieu tur bisa nyageurkeun kayaan bojo ki lurah. Ki Daroji harita teh nambahkeun deui jeung negeskeun
Ya mudah-mudahan we gitu Kang. Tema juragan karsa bari ngarengha panjang. Tapi anu ngajadikeun kaayaan beuki aneh teh euy. Kidaroji hari ketemu ka obrolanana deui. Kaayaan kumaha maksudna teh Kang? Tema juragan karsa. Ya maksud kula teh kaayaan anu kajadian di lemur. Pan geus jelas. Kabeh pamuda geus papada disiagakeun. Jaga malam eueuh nu kaliwat. Tapi ku anehna kajadian jeung kajadian terus rumangsung. Bari jeung saeutik ge teu bisa ku arurang sarerea dicegah. Aneh oge kapana. Puguh eta anu sarua jadi pamikiran kuring oge. Bari sabenerna mah kuring oge rada berat. Lamun sanyana kamari-kamari nugaskeun Sukmara miang ti ieu lemur teh. Soalna saha deui? Jalma anu bakalan bisa ngabantu lamun seug kajadian anu memang teu dipihara. Engke bakal kasorang ka lemur urang. Ceuk juragan karsa harita teh pinuh pisan ku kamelang jeung ka hariwang. Masalah eta mah kula oge geus mikirkeun leuwih asak euy. Kabeh murid dewek anu aya di paguron Buha Jajar poe tadi geus dikerin kabeh sangkan milu keur ngajaga di dieu. Samalama kula oge dan geus ngirimkeun utusan ka lemur Cihonye oge ka lemur Cibatu pikeun ngirimkeun jawara-jawara hebatna. Sugan jeung sugan we. Lamun ku urang sarerea di hulu mah piraku teu hasil dina ngalawan eta mangkelu. Ya alus nama bari sakalian bisa diringkus lah. Dihukum ku sarerea. Kitu tah. Ceuk Kidaroji harita. Dina kaayaan kitu, keur guntreng ngobrol ti kajauhan katingali leang-leang saurang lalaki diikat jeung di baju pangsi, lempang bari jeung katingalina rada guragiru. Beuki deukeut tegas geuning yen eta lalaki teh anu ngaran Jauhari, salah sahiji murid Kidaroji ti Guha Jajar anu saban poe kamari diutus ku guruna pikeun indit ka Cibatu teh. Sampurasun Ki Guru juragan. Ceuk Jauhari harita teh bangun daria. Rampes. Kidaroji jeung juragan karsa nembalan hampir bareng. Tuluy harita nita Jauhari diuk dina amparan samak babarengan jeung manehanana duaan. Kumaha Jauhari? Ngeunaan tugas anu ku anjeun dilakukeun teh. Aya beja ti Cibatu ngeunaan kasanggup atawa kasadiaan pikeun mere bantuan ka ieu lemur euy. Kumaha tah kira-kirana? Ceuk Kidaroji harita teh nanya ka Jauhari. Jauhari sorangan anu ditanya katingali ngahulang sakedeung. Jiga anu bingung pikeun manehanana ngomong, tapi kituna teh teu lila kusabab dina waktu eta manehanana pok deui muka omonganana. Puguh kieu eta teh Ki Guru. Nada dihapunten we ieu teh ti anggangna. Ceuk Jauhari. Anu tangtuna ngajadikeun Kidaroji jeung juragan karsa jadi rada bingung jeung jadi tanda tanya. Kala. Naon maksudna ieu lain teh? Bat ujug-ujug minta dihampur lagi ya. Sok aya-aya wae kalakuan teh euy. Cing sok omongkeun sakumaha ayana tuh. Sok kenalkeun. Nah, jiga anu bingung onaman. Ulah sok disumput salindung jeung didinding kelir sinang siroka pokona mah. Ulah bikin kepenasaran orang lain euy. Itu cenah ceuk Kidaroji. Juragan karsa oge milu nambahkeun harita teh. Nya Jang, teu kudu sieun atawa kumaha, sok obrolkeun. Naha aya naon anu sabenerna teh? Sok. Ulah asa-asa, da kuring duaan ogenan sarua jalma. Sarua dahar kejo, moal ujug-ujug ngadahar atawa ngahegak anu teu puguh urusanana, jeung teu kaharti kana otak jeung pikiran. Itu cenah ceuk omongan juragan karsa. Janten kieu ieu teh, Ki Guru, oge juragan. Jauhari teu kebat omonganana tapi katingali heula ngareret ka Kidaroji jeung ka juragan karsa anu tangtuna pikeun manehanana duaan mah
Wubuh mantak beki panasaran, hayang geura ngadengekeun naon anu geus kajadian ka jauh hari. Saleresna mah kieu, kuring kamari nepikeun ka Cibatu pas pisan maju ka asar. Tapi kitu oge teu lila, kuring teh di ditu. Sabab kuring teh jol dihadang ku urang lembur Cibatu. Kela. Maksud anjeun dihadang teh. Kumaha teh teh? Jol dihadang ku urang lembur Cibatu aya naon jeung kumaha teh? Mimitina. Tidak roji harita motong omongan jauh hari. Nya kuring teh ditanya, ari anjeun ti mana? Jeung aya perlu naon ka dieu cenah. Kuring teh ngajawab we saayana. Nya diutus kudu jadi guru pikeun nepungan ka pupuhu lemur ceuk kuring teh. Tapi najan ku kuring geus dijelaskeun, sigana teh kabeh anu aya di dinya teu percayaeun. Naon rupa anu ku kuring geus dijelaskeun. Antukna mah kaplaksa we, kuring rada ribut tah di ditu teh ampir-ampiran. Ngan untungna salah sahiji tinu harita ngahurup kuring aya anu apaleun. Yen kuring asalna ti Guha Jajar. Saterusna teh kuring ngobrol tah jeung sakabeh anu aya di dinya, nyebutkeun ngeunaan anu karandapan di lembur Bumbulang. Tapi anu ngajadikeun kuring nambah kaheran teh, betetela lembur Cibatu oge na ngarandapan kajadian anu sarua geuning bancang pakehu teh. Geus 2 minggu eta lembur teh teu aman. Wanoja aya nu ngiwat bari jeung can kapanggih deui. Angot lamun katewak mah ngeunaan saha jalma-jalmana eta nu ngiwat. Nya akhirna mah kuring teh kapaksa we mulang deui ka dieu kitu taki guru. Da geus pasti di Cibatu ogenan banget merlukeun bantuan jago-jago anu aya di dinya pikeun ngajaga lemurna. Boro-boro jeung bantuan ka pihak atawa ka lemur batur gitu tah. Obrol jauh hari harita teh panjang lebar. Ngadengi obrolan jauh hari sarupa kitu, Tidak roji jeung Juragan Karsa harita teh ngahulang manehanana. Bari jeung silih teuteup, tangtuna banget ngerasa aneh. Kusabab kejadian anu karandapan teh tetela lain di lemur Bumbulang wungkul. Waduh, lamun seug kula ngadenge beja anu bieu, lain ti anjeun euy. Sigana kula moal jol-jol percaya kitu-kitu bae atuh. Bisa wae rekayasa jeung alesan. Kitu tah. Memang bener. Naon bieu anu diobrolkeun ku Kang Daroji. Kuring oge sarua anehna ku obrolan anjeun jang. Tapi lain kuring duaan teu percaya atawa nyapirakeun kana omongan anu bieu ku anjeun diobrolkeun, ngan kuring duaan teh hayang leuwih apal tur jentre. Cindekna mah hayang nganyahokeun ngeunaan saha cenah anu dimaksud eta nu ngalakukeun kajahatan di lembur Cibatu teh. Tanya Juragan Karsa harita bari melong ka jauh hari. Nya pami kuring teu salah mah. Nya harita teh nyebutkeun yen jirim anu saban datang ka lemur tuluy ngiwat wanoja teh lamun teu salah mah juri karuhun cenah. Kitu tah nurutkeun beja maki guru oge juragan. Ceuk jauh hari tandes pisan manehanana ngabejakeun yen cenah anu ngaributkeun jeung nyulik wanoja teh nyatana juri karuhun. Lamun kitu mah, beuki nambahan pusing wae atuh. Bingung anu teu manggih tungtung. Susah anu taya sudahna ieu mah. Mikiran kapusing jeung kariweuh anu tumiba. Nya di ditu nya di dieu. Ya, tos kitu kayaanana panginten kumaha atuh Ki Guru? Nya ulah kumaha ayeuna mah. Daripada pusing-pusing mah. Keun we urang pikirkeun jalan kaluarna anu hade kumaha carana. Ngan da ayeuna mah kumaha deui atuh. Kusabab waktuna geus erep euy. Oh gitu, sumuhun atuh. Gitu tak Ki Guru. Rupina urang cekapkeun sakitu heula dina bagian anu ka-11, urang tepang sasarengan dina bagian anu salajengna. Nya carios juri karuhun hasil karangan Kang Yuda Karana
garapan simkuring Bang Acil Gentra Suara. Hapunten kasuhun tina non rupi kaluputan oge kalepatan sakali deui diantos subscribe, like, komen, share oge aktifkeun lonceng notifikasina. Hatur nuhun per mios.